Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa di patepang dangu kendeuy sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda. Dina danget ayeuna Mang Aa baris medar heula dongeng potret karangan almarhum Bapak Ahmad Bakri. Sakumaha biasa ieu dongeng Sunda didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu teu acan subscribe, anu teu acan ngintun komen, mangga diantos pisan di dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng potret teh majeng kana bagian anu katilu nya. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu kadua dinten kamari. Anca urang teh masih medar Den Surya teh nya anu tos main bal teh ya. Kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana pamugi ieu dongeng potret karangan Bapak Ahmad Bakri teh janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Meneran hari teh bendara wadana turni ka Raja Resa Den Surya asarada nyenghap meusan. Keur mah geus sababaraha poe teu parurun wae kana gawe teh. Kabeneran Mirta jeung Harja bagian jaga poe eta leos muru ka pangjagaan. Rek ngadon ngawangkong resep kudu lucona. Parantos sabaraha dinten siga nguyung agan teh teu damang kan. Ceuk Mirta bari ngeser diukna. Henteu Kang, asa teu udur raosan mah, tembal sea bari gek diuk. Karaos keneh kitu tilas katoto guruyung teh. Geus cager eta mah. Nah, kunaon atuh bangun aya anu di manahan geuning akan teh? Mirta ngalelekan. Pugu geus sababaraha dinten emut wae ka embu. Ceuk sea ekol padahal itu emut nu kamari. Nu montel wae dina ingetanana teh nu bareto tembong lebah alun-alun teh. Leres. Pilih wae satadina mah bilih agan kapapag dangiang di dieu. Kapapag dangiang kumaha Kang Mirta? Ceuk Den Surya penasaran. Udah teu acan ngadangu dongengna nya agan mah. Ceuk Mirta. Leres wae ku abdi teu acan dicarioskeun panginten. Tah dongengna atuh Mirta, ceuk Harja. Kumaha cik hoyong nguping abdi mah? Abdi geus nguping teh. Ti Abah Yuda kieu cenah dongengna teh. Sang Hyang Jayengwana nu ngageugeuh di Kiara Payung kagungan putra istri 2. Putrana teh nyaeta Nyimas Kentring Manik sareng Nyimas Gilang Manik. Duka kawancina nu mustari panginten Nyai Mas Kentring Manik dipundut ku Hyang Maraja Sakti anu ngagaregeuh di Wangun. Pade direndengkeun ka putrana nu jenengan Hyang Maraja Lela. Ingkang Rama teu iasa ngoretkeun da puguh rumaos katitih wewesen. Mangga weh turug-turug doa wae ongkoh. Enggalna carios ger wae hujan angin gelap dordar. Saminggu teu raat-raat walungan-walungan oge bareungkak caraah. Sugan teh ger teh pesta. Bendu kitu saha geuning ramana Nyai Mas Kentring Manik teh? Ceuk Harja megat kalima. Sang Hyang Jayengwana.
lain bandu hujan angin cacaahan sote murag-muragkeun pangkung pisuluheun keur dina karyaan jeung ngabentas-bentaskeun balong sangkan laukna bahe kawalungan alaeun para siluman nureknya rambungan. Kahese-hese cek urang mah nya loba balad ieu sinanya carleuweung we atuh butuh suluh mah. Pantang nu kitu mah pan leuweung teh panonobanana nyacar eta mah atuh cara urang ngarak-rak imah meureun ngandalkeun mulungan pangkung we ari butuh suluh teh laukna nya kitu deui teu meunang ngedukan ti balong manusa najan babari oge kudu bangsa lauk walungan nu ti balong ge geus aya di walungan mah lauk jarah wae meureun disebutna teh. Lah hararese nya si horeng ceuk harja nu matak tong hayang jadi jurig mending jadi jelema wae urang mah moal jadi upas ge kajeun tah kumaha terasna Kang Mirta cek sea penasaran. Da ieu harja newo-newo wae sadar we karyaan rongkah kabina-bina panganten lalaki nama di mana keneh buada engke sesarahana oge muru lekasan itu karyaan bangsa siluman wae mah ambeh engke sareng sena pacantel cingir sanagara gemprah huru pesta karinu oleng panganten jongjon 7 peuting cenah pesta ayeuh-ayeuhan balandongan di mana-mana unggal poe iring-iringan ari iring-iringan teh di mana-mana gesok ngaradu kamonesan palus-alus pamodel-model da urang mah nu pang dipikaresepna teh babakuna ku barudak babadawangan jujurigan mun di urang mah oonoman kekelongan kitu lain cenah di ditu mah di nagara Kiara Payung sabalikna ya jelema anu dipiaheng teh paleucir-leucir pagundul-gundul da direuwig-reuwig mah bisi siga maranehanana malah nu hayang puas masok newak jelema ti pilemburan eta teh sina dipupunggu ku kelong atawa aul dikieun pucuk iring-iringan lain deui eta teh pada ngarogrogna teh pada nyabak pada ngusap cara barudak kurang ngaroconan anak bajing benang nalian geuning jelema nu kasaran disebutna nu kabawa kana pesta siluman teh balikna deui ka lembur ge tara pati jejeg ingetanana beak kureuwas di ditu eta teh tong panjang teuing atuh nyaritakeun eta nama buru-buru ringkesna bae ceuk harja harja mah sok hayang tereh panganten bae harja mah ceuk Mirta pan kitu ti Abah Yudana oge nepi we kana waktuna seserahan leugudut aleutan ti wangun mani nakluk nu nanggung nu ngagotong yang marajalela panganten tea tunggang catang diseret ku orai sanca sajodo kabalandongan breng gamelan kebojiro goongna leubeut sakapeung da panayagana geus teu tarunduhkeun panganten diadu hareupankeun maksud teh barang rek dipacan teh cingirkeun nyimas kentring manik mah geus nyodor bari aluman aliman cingirna geus ngeluk atuh ari jatetet teh hiang marajalela teu tarkersa kabengbat kudu ngeletan gedengeun pigeurehaeunana dipepeujeuh di lelemu kalaka weleh dipaksa
cigarek ngalawan kaciri sihung narada manjangan. Nyimas kentring manik geus cangke nyodor tapi picarogoyeun kaditu wae neuteupna teh anteng ka ingkang rayi Nyimas Gilang manik tea. Nu dituteupna deui nyolok mata bunceli kalakang hajakeun ngalayanan keletna. Beuki kerep bari jeung aluman aliman gumeulis. Lain di kieu na ewedna manah Sang Hyang Jayengwana. Bingung pilakueun emutan teu kaur kebat ngadak-ngadak butak balas kacida tunduhna. Yang Maraja Sakti onaman dapon ulah luput pimantueun nu matak wae ge kajeun. Jang gilak teh Nyai Mas Kentring Manik manah panas lir direrab lara wirang tayah hinggana gejlig lungsur ti balandongan. Bari sumpah dina manah rek milari picarogieun nu leuwih kasep batan Hyang Marajalela. Angkat ngetan diiring ku Ki Galingging pangasuh kadeuheus ngendek di pangrumasan. Buktina ayeuna mah dapuran awi ditungtung lembur tea kalah kabeuki ngarumas. Sora gamelan ti balandongan kadangu wae nyuat-nyuat kana mana. Kebat ngetan jog anjog ka dieu ras bebetah di dinya tah dina caringin kurung eta tengah alun-alun tug dugi ka ayeuna. Ki Galingging panakawan tea di ditu merenana teh dina dapuran honje pangkereun dapuran kawadanaan. Kunu kawenehan mah pakuwon ka tembongna teh sakumaha pantesna pakuwon ponggawa. Ke ari Nyai Mas Kentring Manik ceuk harja pan tuluy ngaraton di dinya dina caringin kurung. Sakapeung sok nembongan kanu kawenehan mah ngarupakeun istri geulis. Kituna teh ari manggih anu kasep rek ngabandang ajakeun bumen-bumen. Kitu tagan dongengna teh. Nu mawi sing atos-atos kapabag ku eta. Sea ngahuleng wae ngadenge carita Mirta teh. Ras inget kana papanggihan basa poe pasar tea. Lebah dinya pisan lebah caringin kurung mimiti tembongna teh. Buah heueuh nu tembong bareto ge eta ngahaja rek ngabandang. Da buktina inget wae nepi ka ayeuna. Ras kana mimitina tembong lebah dinya pisan tapi joe deui hate cangcaya. Da ti bareto oge tara percaya kana carita nu carita kitu teh. Moal nya cenah cek Den Sea teh jurig make campur jeung manusa. Tungtungna jadi bingung. Ari aya percaya aya henteu. Tapi nilik antiemna jeung pamuluna asa sieup jeung pamulu anak ratu teh najan ratu siluman oge. Ngahuleng wae Sea teh manis sajongjongan rek nyaritakeun papanggihan tea ka Mirta jeung Harja asa era. Sieun disarebut di herwan ku jurig pangpang nama. Disidem wae dina hate tapi aneh. Ingetan teh bet nyolok wae. Eta ku nenggang pisan. Saliwat aya sangkaan ka urang Cisontrol anu harita liwat teh. Pedah bejana di ditu loba nu geulis tapi da keukeuh asa lain lenghoy padesan. Leres kitu agan. Pangawulaan teh ceuk Mirta. Naon teh ya? Ceuk Sea ngarenjag ka gebah. Pajar bade ngeresakeun mundai saurna ka Goci. Tah aya basa mundai deui urang Ciamis ya. Mundai teh ngubek lauk gitu di balong mun teu lepat mah nya. Teh Tami aya keneh di Ciamis ya. Muhun da
Nah di mana gitu ari goci teh? Leuwih cijolang agan di kaso. Teu acannya agan mangangkat ka kaso. Nembe dugi ka kontrak naon geuning nu di Sukasari teh? Tah leres Gunung Bitung ka Lebak sanes mudun. Muhun agan nurug tuh we ti Tamiang Ropoh mah ti Ranca Bingung ka tebih dieu. Mudun keneh ti dinya teh ti Ranca Bingung. Teras we mudun keneh ti dinya teh. Nah aya ti Ranca mudun pan ari Ranca mah biasana ayana dina padataran. Duh kagan da ieu mah dina lamping. Ongko da ayeuna mah tos teu siga-siga Ranca. Leuweung geledegan we buktina mah. Wartosna baheula tilas Arya Sacanata Senapati Panjalu kapidangdung didinya waktos diudag-udag ku urang Mataram. Nya teras we di ngaranan Ranca Bingung. Ih oraina ge tos lalukutan didinya magan. Mirta mah ari ngomong teh moal nya ora ilukutan kawas catang ceuk harja. Ieu masuk teu percaya pan orai tapa eta mah loba nu kasamaran. Gek diuk ngareureukeun cape tas ngalasan ari gulusur teh cenah catang nu diu-diukan maju. Si horengnya eta orai tapa bade angkatnya. Orai tapa teh rupina mah Kang Harja ceuk Mirta. Percaya teuing kanu kararitu lah. Walon Harja harita teh. Dupi agan engke kumaha bade ngeresakeun angkat? Hoyong rupina mah Kang. Pantenan wae ulah teu angkat. Abdi teh da hoyong terangka. Naon tadi teh? Kagoci teh den sea harita teh. Harita Mirta mairan deui. Aduh kantenan wae ulah teu angkat atugan. Resep geura macang kramasi si leuwi. Mangkaning sok tungkeb ti mana-mana. Nu karumpai ti daya leuhur ge sok marudun kan. Sea imut surti leos we muru deui ka kantor. Heuleut saminggu dina seba mingguan Bendara Wadana nimbalan ku kaso supaya tatan-tatan. Sasadiaan rek kasumpingan pangawulaan jeung Kangjeng AR. AR teh asisten residennya. Urang Walanda kapungkur. Saputra garwa ngadon macang krama mundai di koci. Kulantaran rek ngas kasumpingan pangagung lain kuwu kaso wae nu katempuhan teh. Kabeh kuwu-kuwu sakacamatan kapetogawe. Teu kungsi ari ngodok ka Kacamatan Raja Desa jeung Cisaga mah. Jaba tinyieun pasanggrahan jeung balandongan teh sapuratina katut tuangeunana digotong royong. Itu deui keur karesmenana dibagi-bagi kuwu pribumi kabagean ayuban. Ronggengna kudu ti kadipaten ambeh teu ngerakeun. Nayaga mahkeun bae cenah nayaga kukut oge. Asal tukang kendangna ulah teuing sisanta nu geus ulah teu sisanta nu geus apal kana rengkak ibing mena. Pantun bagian kuwu anu reog bagian anu patut kalais-lais diayakeun. Tuangeunana setor atahan olaheun istri-istri para priai. Nog, hayam, beas jeung sagala rupana naon ku hanteu sakitu sewang sakieu sewang jaba sapi penciteun bagian kuwu pribumi. Ngabadantenkeun keur nganyayagikeun pangagung wae Bendara Wadana jeung kuwu-kuwu teh dina seba minggon harita mah. Isukna ger beja nerekab sakacamatan.
bangsa palika geus dijangjian kusakuwu-kuwuna ulah nyaraba jauh tukang resep lalajo geus karenyeng ngadengerek aya raramean rongkah teh tukang ngiruh hayang geura-geura sasalendep asasadek di panglalajoan resep cenah tual toel bari nyenggolan nu naleuhneur. Aduh yang Pak Ikno ya buka operator ya sasalendep milarian nu naleuhneur basana teh. Aduh aya wae ieu mah ya almarhum Bapak Ahmad Bakri ya. Urang rehatlah sekedapnya wilujeng ka sadayana ieu nu masih kene maranco dina channel dongeng AA. Mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, nuju aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Entenan dina sasi ayeuna sasih anu kacida agungna urang sadayana lebet kana sasi Rabiul Awalnya sasih dilahirkeun anak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu biasa muludan di wewengkonna masing-masing wilujeng ge nuju liburan ya. Wilujeng liburan wae ka sadayana. Pamugi sadayana utamina masing sehat walafiat. Oge sakali deui pidoana ti sadayana kanggo Mang AA oge sapara kanca anu ngagarap ieu dongeng boh dongeng potret atanapi dongeng sareupna di pajajaran dia sadayana dipasihan kesehatan oge kalancarannya dina anu ngadongeng sareng anu ngadarangukeun dongeng. Mangga supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami bae teraskeun ieu dongeng. Wayah lohor inditna sea teh badangan tor dibaturan kumirta jeung harja bendara wadana mah saputra-putra isu keneh arangkatna teh nyampakeun tamu di ditu. Ari rombongan pangagung tidayeuh tadi ngaliwatna teh wanci rumangsang kana mobil nepi ka Gunung Bitung da tidinya mah diambung ku kuda jeung tandu. Saparat jalan sugsrog jeung nu papadare ka ditu nu niat rek milu mundai mah maranggul heurap. Resepnya ya keneh gitu ain kararieu ya. Siga nama geus siap-siap maranehanana teh rek malinu mundai da geus saheurap-saheurapna. Tuh agan, tungkeb jelema teh kagoci kabeh nya Kang Harja. Ceuk Mirta. Parongpong geura lembur teh. Warung ge loba nu tarutup. Kadari itu meureun ngaradon dagang di sisi cai. Nya kari awewe meureun nya jeung barudak di lembur mah. Nya mun aya karaman teh lapur meureun ngan sakeak dikerin katut nini-ninina. Di pikiran teuingkeun we bagian Sukarta jeung Adma nu tunggu lembur mah. Kolon Harja. Geraheun da melang ka barudak jeung indungna mangkaning ceuk kolot kumaha geuning. Nah kumaha teh kitu Kang? Walon sea. Cenah jaga ninggeto mah barudak, cenah baris aya rampog kawasen barudak. Galakna cenah kabina-bina. Tinu gede ngeduk, tinu leutik nyiwit. Uap kolot di dodoho, uap budak di asaan sabeakna. Atuh teu kaagehan nya mun kitu mah ceuk Harja. Pan heueuh da bogana, da nu bogana mah ka bagian lewehna. Nyao bejana mah deukeut sapu anginnya nu kitu teh daratangna ka urang mah ti panulisan cenah. Panulisan eta kitu peuntaseun Cijolang. Nya meureun ceuk kolot wae kitu mangkaning urang ayeuna rek aberg-abergan ramean di sisi Cijolang. Wa ayeuna daratangna si baredoa teh nya. Wah, piraku ari ayeuna onaman pan tadi cenah jaga ninggeto lain.
Hi. Tutup bulbatan maka langsung saja dokter diangkut di TPS dan menuju harapan sampai jadi aku sengaja dokter dan ada diangkut dunia 112 untuk satu jadi nanti warga RW 4 Tebet Tegal masuk derajat 12 maka dokter KTPS dekat 78 masuk terus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, jaganing getoso teh ceuk baheula, panu nyari tanah oge kolot baheula. Da ngadengi teh sote cenah geus tereh ka kiamah daratangna nu karitu teh ceuk harja. Boa nya ayeuna geus tereh kiamah da urang mah teu nyaho. Udah moal aya nu nyaho ngan aya ari ciri-ciri nama cenah wong wadon ilang-ilang lah naon teh geuningan Sundana mah mun awe geus leungit ka erana geus warani ngadagangkeun orat di mana-mana tah kitu cenah. Lah keneh atunya ari kitu mah da ayeuna mah can aya nu wani tumrak-temrak siga kitu. Acan ngan geus aya cacarakana mah disaramping gejed milo teh naon atuh maksudna ari lain ngadagangkeun bitis mah. Lila-lila mah moal teu ping-ping nu didarai-darai teh tah mun geus kitu geura tatan-tatan we cenah mapag kiamah. Ngayonan rampog kawasen heula lain ceuk Mirta. Kakara nyeung ceurikan pikiamaheun. Lain ayon-ayonaneun rampog kawasen mah panceuk ugana oge garalakna jeung rampusna mudubillah can puguh karandapan barina oge ku urang mah karunya ka anak incu we atunya. Ngadengi carita harja pajar awewe geus mimiti ngadaradagangkeun bitis ras weh sea teh inget ka Nyi Juju. Basa bareto babarengan lempang dinu leueur. Manis siga nu ngahaja nyingsatkeun samping nepi ka tembong bitisna sapotong. Nenjo kitu teh teu kaampeuh ciptaanna mapay ka luhur. Cenah ceuk harja tadi jaga mamun geus tereh kiamah kaluhurna oge lain semet wang-wangan wungkul ting talemrak di mana-mana. Kakara nenjo sapotong ge bitis Nyi Juju asa era atohian kun boga nama anggot meureun mun geus ting daradai di sisi jalan. Punten mun geus ting dararai di sisi jalan. Teu pupuguh ingeunna teteh balik deui ka Nyi Parawan anak Haji Sujai nu geus kungsi disangkeh di Payang. Nu geus kungsi karasa ginjalna kana leungeun ras deui kana carita si Atun pajar si Ruyung wani nyamber igana teh dikongkon ku si Rosid ka bogoh Nyi Juju. Bareto karasa ginjalna si Neuhner kamari ieu digeusan main bal karasa gedakna Ruyung kawung kana iga. Tekuhan teu ras kana ambu cuyna imut itu. Piraku mundur ku atah-atah cenah ceuk geurentes atina. Lain palid ku cikiih datangna karancah teh tapi ras inget deui kana teureuh piraku sekeseler Pangeran Kornel kudu marebutkeun gelung onaman asa taya ti dituna. Leok ingetanna ngaleok kanu tembong bareto lebah caringin kurung tea kana antiemna kana pamor jeung pamuluna asa beuki nancep bae dina ingetan teh rek tuluy dilamun kaburu kapegat ku dongeng Mirta
Pajar Nyai Mas Kentring Manik sok nembongan ngahaja ngadon ngabandang. Nah jan tepati percaya tapi asarek waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana. Cagurang tunda heula ieu dongeng Sunda Potret dina seri anu ka-3 dinten ayeuna. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng urang sami-sami teraskeun kanggo hancaeun urang sadayana. Sakitu nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.